geus mandi seger aing euy. Oke. Muka aing kasep amat. Aduh, coba pakai kacamata aing kasep teu cing ye. Heuh, elah, siga salurkeun cu. Oke. Aduh, geus mandi euy, tinggal ngopi heula ah. Biar menghangatkan tubuh gitu. Oh, no. Kopi coba. Enak ada si hitam manis. Emang beda kopinya. Segar euy. Gimana nih nggak sama itu tadi? Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak asal kita. Ya elah, nangisnya. Assalamualaikum. Joy. Wah, si Jangjeng. Ternyata budak. Ah, budak kan budak banyak. Aduh, ini. Waalaikumsalam. Ayo naon, Jeng? Ulin Joy, ulin orang mah. Oh, ulin, keren tanya naon. Jeng ngopi bawa pinter naon lah. Kopi aya deh aya, kopi. Ayo tuh. Di, aya kopi Joy. Minta kajin teu? Sok mangga, Jeng. Beragan aing atuh. Ek ngopi, ek rokok. Madang geus Rokona aya. Sabah aing sana. Patangnya isep, Pak. Oh, mangga sok mangga. Ayo naon yang Joy. Jadi kieu Joy. Kan aing teh ulin jeung awewe. Kabogo gitu, kabogo maksudnya. Deket ae, deket gitu. Oh, nuju banyak kate. Nya Jangjeng gitu. teh. Tapi Terus kieu duit, urang duit. teh. Saya teh ka dieu teh tujuanna ek nginjeun ka maneh Joy, aya teu? boro-boro aya, urang ge nganggur 3 bulan. Ngapal sorangan atuh, Jeng. Kumaha atuh nya? Rencana naik ulin urang teh gak penting. Atuh kasih Uyat, kasih Peri, kan seueur. Nya, usah geus kumangke bae tuh hari mah bae Joy teu naon, bukan kayak di budak aya anu lain. Hampura bae nya Jeng ya. Sanes pelit abdi mah nya. Siap. Dek, karumpul euy. Kasih, Pe. Kenalan ya? Pope, kita sah brother aing. Brother aing. Kopi Pe. Aduh, karumpul Di Mas mana? dari mana, Poy? Ngadadakan di Joy. Ek ameng beda. Oh, bari aman. Resel. Itu rokok tuh, Pe. Kopi. Kopi hitam sih manis, Pe. Nangin saya Joy. Senan aing yo. Kopi ya? Kamu terus saja menghamatkan suasana. Yo, itu yang gua maksud, Pe. Mantep Joy, bisa Joy, Joy. Biasa tuh orang, guru di Banten 3 tahun. Guru di Banten. Sila Muhur. eka guru bae. Banten. Ya, punten kacamata abdi, saya tanya. Mantep. Mau di mana Joy? Afrika, cu. Wih, brand mahal yo. 3,5. Mantep sih pakai tuh. Pakai sih satu pakai. Afrika 2.500. Pakai.
Orang tuh bisa ngagitar ya, Jeng. Je, dikatanya kalau gitar teh bisa. Poro-poro bisa tuh. Terus si Pepe bisa enggak? Orang mau soal AWW, pang nomor hijina Percaya. Percaya si Pepe gitaran. Aliando percaya. Oh, aduh. Request mal. Boleh. Ya jadi orang ingat ke mantan orang ya. 2 tahun yang lalu lah. Terus Ayo orang teh ingat ke lagu ungu. lagu naon judulna ungu teh? Oh luka di sini. Luka di sini. Bisa tuh Pe, Bisa Pe. ada. Bisa. Oh pakai Pe. Coba. Tapi main nyanyinya. Oh sih, apa sih? Nyanyi dong, dong. biar Aliando nyanyi dong. Yo, kayak gitu yang gua maksud. Oke. Aku nyanyi. Biarkan ku pergi. Kau tanyakan. Ganggu baik kadang-kadang Kenapa, aku, Teh? Pe. Saade, Pe. Sasa. Jangan aing telepon, cu. Cah, emang kita udah lah. Ricik. Soalnya angkat tuh nyanyi rasa kedeng dah. Wayana ya. Suami takut istri. Halo, Non Beb, di mana? nuju nongkrong di rumah Ujoy. Ya budak cirik bae, canyeun teh campur kumbah ngepel encan. Atuh bebenjokeun heula. Kedap deui deh ngaganggu bae. Hayu atuh buru ka imah. Kenal nongkrong ake laur gunana. Balik. Telepon. Tes terus, main main, Tarik ka dieu. Sebalik deui coy. Kayak gitu Joy. Oh, Jeng, siap, ya. siap. Aing kan beda, aing geus rumah tangga jadi dia ngarasakeun lah. Wayana bae aing aing kudu geus ngopi heula Joy, yuk dibantuin dia ngopi. Oh mau nonton. Salam batunya ke anak sarang pamajikannya. Dik balik enak teh. Yang bisa aja yang betul aja. Aduh, hati-hatinya. Siap, Apa yang siap. pengamangan? Baik. Ompok. Salamnya. Ya budak minta salam ke adipar aing. Hubungan non ya. Disebut cuy. Joy, langsung keluar, Bu. Nah, Kandi. Yang awewe tuh ulin, ayo. Oh kan yang Rindy. Boleh, ayo. Oh siap. Tapi yang minjem jaket lah tuh enggak ada kayak. Jaket. Betul gitu. Kemana motor kasep ya? Atau minjem jaket yo. Atau sok mangga di kamar Abdi. Tuh minjem lo. Oh siap. Tabrak ini. Mana? Aku punya aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, naik motor teh hati-hati ya tiktos di sisi. Itu di awalnya. Oke. Di tadi Abdi manggihan Aujoy. Di mana? Tuh di Kalet Junam. nuju calik we curhat manehna ke Abdi. Naruskeun dindi kieu kumaha hubungan teh. Duka heda. Tadi ge pendak biasa wae. Da acan ngungkapkeun ka Dindi. Atuh bere kepastian atuh ka Aujoy beda karunya. Nya da kumaha nen. Masa awewe nu teu heula kan? Lucu. Terus nembak kacan Aujoyna. Da acan. Namun nembak bade ditarik memuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, sehat cek. Di mana ya teh? Eta di Muncangela di Wage. Bade
bade kana Rindi. Naon gitu? Biasa cek silaturahmi. Iya, silaturahmi. Budak ngora. Mana kamu si Rindi nya? Sanes nuju PDKT. Isuk teh si Rindi teh datang-datang. Kunaon aku kitu? laki cenah. Oh, geus boga kabogoh. Ya mana saha? Eri didinya saha? Ngaku-ngaku. Rerencangan ceu. Cing ari ka dieu teh neng teh. Teu boga duit. Enak. Teu boga duit ngatik bobogohan. Mana neangan duit heula? Kan ke wabah kieu ceu. Wabah mah wabah neangan duit mah kudu maneh. Bobogohan kos urang baheula keur ngora jeung bapana. Geus maneh mendingan balik leutik eneng geus bobogohan. Elah ceu, wajar ceu budak ngora. Geus balik. Kan urang boga perasaan. Balik awas diri nage balik ulah bukan di sini. Parah ceu, parah. Blekok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Maneh, di mana bae ti isuk? Asup maneh ka jero. Di tadi anu neangan ge. Yuk maneh. Ari maneh ti isuk di mana bae? Amuk mah di rompok Elis. Maneh sabaraha lalaki nyalampur ka dieu. Pagawean teh ulin bae jeung bobogohan. Sugan geus bisa neangan duit maneh bobogohan. Maneh ge sarwana, ari ka dieu teh mau ulin bae. Ka dieu ngan bisa mau ulin bae si Rindi. Nu kagawe mah aing sasapu ngepel nyeuseuk ti isuk. ngepel di tadi ge sasapu nyeuseuk teh ngepel teh urang kan. Maneh deui salaki teu balik-balik. Kandi lain teh suruh ngalah duit, suruh musuk bae. Mari jadi awewe teh ulah sok hayang ulin teuing. Gagawe ka bener neangan duit. Ulin bae jeung bobogohan ke kos mamah yeuh bobogohan bae teh. Teu boga duit keur ngora. Ari geus kawin ka arek hugonya urang teh keur ngora lain neangan duit kalah bobogohan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh di ieu geus di mana ti isuk sih? Salaki pamajikan sarua bae ulin bae. Boga anak teh caramplang nu gede nu leutik ge. Aing kene nu neangan duit mah. Di, mama tuh nyarekan bae, Elis naik ui ah ya. Oh, nya tuh, hati-hati nya. Assalamualaikum. Salam. Maneh, Di hoyong terang. Tadi pan mama maneh nyarikan si Ojoy. enggak ita jadi pas nyarekan Rindi. Sieun teh ku mama maneh. Mama maneh nyarikan Ojoy kieu. Mae tong ngin teuing beran. Nya ita juga nyarekan uing ya Allah ih. Enggak lah. Sieun teh ku mama maneh. Sieun. Mangkana maneh kanurut, tamu bobogohan. Nya, ambil mama maneh teu nyarikan ting Ojoy. Ka maneh ongko karunya. Ada mau dia, mau lah mau. Wah. Eta kunaon tadi amuk-amukan gitu. Si mama biasa wae eta mah si Rindi ari amang teh sok tara inget waktu. Di pagi sampai sore sabaraha lalaki nyamperan we ka rumah. Si Rindi deui. Heuh, kan kamu tadi teh numulin teh inget waktu. Asal kita perpanjang. Heuh, mangkana geura cek teh ge ulah sok ieu teuing. Masalah. Heuh, ulah sok ulah teuing geura ari ulin teh. Betah yang keluar. Neng bade ka mana? Geuning nyalira wae. Tadi Ojoy ke rumah. Tenang wae nya, dah hati Rindi mah. Jangan Ojoy. Neng,
Naik motor serang nggak?